Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Bainama halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasara hatta ta madinata Baitul Muqaddas. Wasara seorang berjalan kanjeng Nabi hatta ata sehingga sumping kanjeng Nabi Madinata Baitul Muqaddasi ka kota Baitul Muqaddas. Wa dakhala jeung lebat kanjeng Nabi ha ka Baitul Muqaddas mimbabiha ti pintuna Baitul Muqaddas al-Yamaniyi anu beulah katuhu. Summa nazala teras lungsur kanjing Nabi anil buraqi tina buraqna. Warabato jeung nyangcang kanjing Nabi nalian hu kana itu buraq bibabil masjidi di pintu masjid. Bil halqati ku tali allati anu kanat anu kabuktosan turabitu nalian hu kana itu buraq biha ku itu halqah saha al anbiya'u pirang-pirang para nabi alaihim eta tetep ka para nabi assalatu ay rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Wa fi riwayatin jeung eta tetep na riwayat anna Jibril kana saestuna malaikat Jibril ata eta sumping Jibril as-sakhrata katna batu anu badag pawadhu'a teras nyimpen kanjing Nabi usbu'ahu kana curugna kanjing punten pawadhu'a teras nyimpen Jibril usbu'ahu kana curugna Jibril fi halina tu sakhrah fa kharaqa teras molongoan itu Jibril ha kana ta sakhrah wa sadda jeung nalikeun Jibril bi halina tu sakhrah al-buraqa kana buraq. Wa dakhala jeung lebat kanjing Nabi al-masjida ka masjid min babin ti hiji pintu tamilu anu condong fina yebab non as-samsu matahari wal qamaru sareng bulan. Di Baitul Muqaddas teh aya dua masjid. Sebetulna masjid anu dipake netepan mah nyaeta masjid anu bodas, masjid putih. Adapun as-sakhrah batu badag eta ayana di nu ayeuna nu gambarna kubahna kubah emas nu koneng. Ngan sebetulna mah nu kubah bodas mah jarang kasorot ku televisi. Soalna keur orang Yahudi hayang merampas eta masjid anu bersejarah eta. Baitul Muqaddas mah lain nu koneng sebetulna mah anu mana? Anu bodas. Tari nu koneng mah eta mah tempat di mana Rasulullah naik Isra Mi'raj ka langit. Idinya da batu badag teh anu ieu. Summa salat ras salat kanjing Nabi huwa tegasna kanjing Nabi wa Jibril jeung Jibril kullu wahidin tegasna saban-saban saurang rakaataini kana dua rakaat. Falam yalbus tuluy teu cicing illa yasran kajaban sakedeung hatta jama'a sehingga geus karumpul sahanasun jalma-jalma kathirun anu seueur. Beres dua rakaat salat Jibril sareng kanjing Nabi berang ternyata geus seueur jalmi. Akhirna fa'arafa teras terangeun sa Nabi kanjing Nabi an-nabiyina ka pirang-pirang para nabi sadaya min bainin qaimin ti antara anu ngadeg wa raki'an jeung anu ruku wa sajidin jeung anu sujud hatta azana sehingga ngaazanan saha muazzinun anu ngaazanan wa uqimat jeung diadegkeun naon as-salatus salat wa qamu teras ngaradeg itu nasun katsir sukupan barina anu ngabaris yantaziruna ngadaragu itu nasun kasir man kajalma ya ummu anu rek ngaimaman itu man hum kaitu nasun kasir. Akhirna siap berjamaah Fa khoda maka nyepeng sa Jibril malaikat Jibril biadihi ka pandangan kanjing Nabi
faqaddama teras majukeun miwarang maju itu Jibril uga kanjing Nabi salat teras salat kanjing Nabi bihim sartana ieu nasun kasir rakaataini kana 2 rakaat. Janten simpulna dina perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah mengalami 5 kali salat. Hiji salat di Thayyibah, 2 salat di Madian tempat ngiyuhan, 3 salat di Gunung Tursina tempat lungsurna kitab Taurat, 4 salat di Bethlehem Baitul Lahmi tempat kelahiran Nabi Isa. Kalima salat di Masjidil Aqsa berjamaah sareng para anbiya. Allahu a'lam. Ieu mah kelas tinggi ya dah. Meskipun tos wafat duka rohna wallahu a'lam. Allah anu maha kuasa. Jelasna berarti ieu teh geus gambaran bahwa diwajibkeun salat 5 waktu jeung dianjurkeun kudu berjamaah. Rasulullah waktu harita sebagai imamna. Wa an Ka'ab katampi ti Ka'ab fa azana tuluy ngawartosan saha Jibril malaikat Jibril al malaikata ka pirang-pirang malaikat wa nazalat jeung lungsur itu malaikat minas samai ti langit wa hasyara jeung ngumpulkeun sa Allah Gusti Allah lahu ka kanjing Nabi jami'al mursalin kasadaya pirang-pirang para rasul wal anbiya'i jeung kasadaya pirang-pirang para nabi. Wasolat salat saha Nabi kanjing Nabi bil malaikati sartana pirang-pirang malaikat wal mursalina sareng pirang-pirang para rasul. Menurut Ka'ab mah nu berjamaah teh termasuk para malaikat. Palamman sarafa tuluy samang-samang samalengos maksudna awe salam kanjing Nabi. Qala nyarios Jibril, ya Muhammad he Muhammad, atadri naha nyaho anjeun man kajalma sallallahu salat ieu man khalfaka di satu kangen anjeun. Qala nyaurkeun kanjing Nabi la teterang. Qala nyaurkeun Jibril kullu nabiyyin eta teh satia sadaya nabi ba'asa nu geus ngutus ka kana kullu nabiyyin insyaallah taala Allah taala. Summa asna tuluy muji saha kullu nabiyyin sakabeh para nabi minal anbiya itu pirang-pirang para nabi ala rabbihi ka pangerana kullu nabi bisana ingin kalawan pujian jamilin anu alus faqala maka nyaurkeun saha nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbih kullukum sakabeh maraneh kabeh asna eta geus muji kullukum ala rabbih ka pangerana kullun wa ana jeung ari kaula ge musnin eta nu muji ala rabbi ka pangeran kaula. Upami tinggal tina salahna palebah Allah ngumpulkeun ka para mursalin dijelaskeun dhahiruhu hasrul ajsad bil arwah. Lamun ningali runtuyan cerita kalama berarti eta teh ngumpulkeun jasad jeung ruhna. Wa shalla bihim wa huwal aqrab. Salat kanjing Nabi sareng para mursalin ieu pendapat anu nyebutkeun hasarul ajsad bil arwah hukumna leuwih deukeut lebih kuat bahkan ieu kekuatanana diperkuat ku hadis wa ba'asallahu ta'ala Adam famin dunihi minal anbiya eta hadisna sareng kadua ku hadis Bazar sareng hadis Tabrani fa nasyara li al anbiya'a man sammallahu ta'ala wa man lam yusammi fa shallaitu bihim. Janten hadisna seueurnya dina hadis tah. Berarti menurut syiaqul kalam eta mah nu dikumpulkeun adalah al ajsad bil arwah. Wa yahtamilu annaha kanat lil arwah khassah atau mungkin juga ruhna wungkul tapi eta ruh tasakkalat bi suratil ajsad ku Allah dirupakeun dibentukeun bentuk jasad-jasadna fi ilmillahi taala dina panguninganna Allah taala. Wa yu'ayyiduhu hadis Abu Hurairah ieu anu nyebutkeun ku ruhna wungkul nganeta ruh dijasadkeun adalah diperkuat ku hadis Abu Hurairah anul sinan di antara potongan hadisna falaqiya arwahal anbiya.
berarti ikhtilafnya tentang pertemuan eta. Qala al-muallif wa amma ru'yatuhu lahum fis sama, tapi lamun ningalina Rasulullah ka para malaikat di langit eta mah jelas pamahmulatun ala ru'yati arwahihim, eta mah ruhna wungkul ngan eta ruh dibentukeun jiga jasad-jasadna terkecuali Nabi Isa alaihi salam. Soalnya Nabi Isa mah masih keneh jumeneng. Begitu juga engke dipayun aya Rasulullah pendak sareng Nabi Idris. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa syara'a terus tumandang kanjing Nabi yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi atas paguan Allah allazi anu arsalan geus ngutus ila dini ka kaula rahmatan karena ngajadikeun rahmatil alamin pikeun sadaya alam wa kafatal linnasi sareng ka sakabeh manusia basyiran bari anu mere beja pikabungaheun wa naziran jeung mere beja pikasieun. Basyiran kana anu mere beja pikabungaheun wa naziran jeung beja pikasieun. Wa anzala jeung nurunkeun jeung tos nurunkeun Allah alal Qur'ana ka kana Qur'an. Fi ana tetepna ieu Al-Qur'an tibyanun ari penjelasan likulli syai'in pikeun saban-saban perkara. Wa ja'ala jeung muji ka Allah kana geus ngajadikeun Allah ummati ka umat kaula khara ummatin kana pangalusna umat ukhrijat anu geus dikaluarkeun umat linnasi pikeun jalma-jalma. Wa ja'ala jeung geus ngajadikeun Allah ummati ka umat kaula wasaton kana pertengahan. Dek ayeuna mah moderat. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah ummati ka umat kaula hum etaritu ummati al awwaluna eta anu tari heula kabeh wal akhiruna jeung anu parandeuri kabeh. Maksud ti heula umat Muhammad mah ti heula ka surgana, maksud akhir terakhir hadir ke alam duniana. Wa syarraha jeung geus ngajembarkeun Allah li ka kaula sadri kana dada kaula. Wa wadha'a jeung geus ngahampura Allah anni ti kaula wizri kana dosa kaula. Wa rafa'a jeung geus ngangkatkeun Allah li pikeun kaula zikri kana nyaritakeun kaula. Wa syaraha li sadri eta sebagai mafhum tina surat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak. Hiji keistimewaan Rasul nyata dijembarkeun hatena. Kadua wa wada'na angka wizrak allazi anqadha zahrak. Dihapunten sadaya dosa. Katilu wa rafa'na laka zikrak. Nami Rasul diangkatkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Ketika diucapkeun nami Allah maka didinya aya nami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kedina syahadat asyhadu alla ilaha illallah aya nami Allah, aya nami Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta kalimat syahadat dina adan ge aya, dina qomat aya. Sedangkan waktu adan teh teu bareng mungkin selisih 5 menit jeung Bandung jeung Jakarta selisih deui. Berarti simpulna mah per detik teh moal lepas ieu alam dunia tinu macakeun nami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ali zikri. Wa ja'ala jeung geus ngajadikeun Allah nika kaula fatihan kana pembuka, khatiman kana nunungtungan. Pangpayuna adalah Nur Muhammadiyah, berarti Fatih. Terakhir lahirna Nabi Rasul nyatakan Nabi Muhammad berarti khatim. Faqala mangka nyaurkeun sa Ibrahimu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihaza faddalakum Muhammad wa khadan nabiyyu minal atshi. Bihaza ku yeun kabeh faddala geus ngunggulan kum ka maneh kabeh saha Muhammadun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kamaneh kabeh teh ma'asyiral anbiya para nabi sadaya. Tentang lapar bihaza fadlaku Muhammad di tengah ayat komentarna
Qala Ibrahim alaihi salam bi hadratil kulli di depan sadaya para rasul jeung para nabi bihaza faddalakum Muhammad ku ieu geus ngunggulan ka maneh kabeh para rasul saha Muhammad ma'asyiral anbiya he golongan para anbiya falyakun imamukum maka ka Rasulullah kudu janten imamna maraneh kabeh wa antum asba'uhu ada anjeun sadaya para anbiya sebagai para pengikut kanjeng Nabi. Tadi kalau waktu salat janten berjamaah makmumnya. Fa antum min jumlati ummati maka ari anjeun sadaya para nabi maka termasuk golongkeun umatna kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mah kasauran Nabi Ibrahim. Selesai wa khada jeung tumandang saha nabi kanjeng Nabi minal atsi tina haus asyaddama kalawan bangetna perkara akhoda anu keuna kanjeng Nabi kana itu umat beres salat kadak-kadak haus barang tos kitu fajaat rasumping sa Jibril malaikat Jibril alaihi tetep ka malaikat Jibril assalamu alaikum salamatan bi inain kalawan nyandak wadah min khamrin tina arak wa inain jeung wadah min labanin tina susu nyandak dua wadah susu jeung arak akhirna fakhtaro teras milih kanjeng Nabi al-labana kana laban susu faqala maka nyarios kanjeng Nabi faqala maka nyarios lahu ka kanjeng Nabi sa Jibril malaikat Jibril ikhtartal fitrah ikhtarta geus milih anjeun al fitrata kana fitrah kesucian walau syaribta jeung lamun manginum anjeun al khamra kana arak lagaut tah bakal lagawat tah bakal sasar saha ummatuka umat anjeun walam yattabi'u jeung moal nuturkeun ka anjeun minhum ti itu umat saha illal qalilu kajaba anu saeutik wa fi riwayatin jeung eta tetepna sebagian riwayat innal aniyata saestuna wadahna kana eta kabuktian itu aniyah salasatan eta tilu wadah wasalisu jeung ari nu katiluna fihi tetep dina ieu salis maun ari cai tawar cai heran wa inna jibril jeung saestuna malaikat Jibril qala ngucapkeun Jibril lahu ka kanjeng Nabi law syaribta lamun mangaleueut anjeun almaa kana cai la gharaqat yakin bakal kakerem diteuleum saha ummatuka umat anjeun Api riwayatin yang tetap ngaji riwayat ma inna hadal aniyah as-salasa saestuna salah sahijina pirang wadah anu tilu teh allati anu uridat anu diasomkeun ieu lati kali ke kanjeng Nabi kana kabuktosan fiha tetepna ieu lati asalun ari aya wadah madu umutkeun sakaul deui mah tilu wadah teh nu hiji mah nyaeta aya maduan badal lal ma'i kalau gantina cai berarti lamun tilu mah lamun caina diganti ku madu hiji susu dua arak tilu madu wa annahu jeung satuna kanjing Nabi ro'an ningali kanjing Nabi an yasari sakhrah di belah kencaeun batu gede al hurul ain kabidadari wasallama terus masakeun salam kanjing Nabi alaihinna ka hurul ain parodadna tuluy ngajawab itu hurul ain alaihi kanjeng Nabi assalamu kana salamna wa sa'ala jeung naros kanjeng Nabi hunna ka itu hurul ain fa ajabat mangka ngajawab itu hurul ain ka kanjeng Nabi mimma tina perkara tukirru anu matak ngabungahkeun bi ku ieu emma naon al ainu panon. Selesai upacara di Masjidil Aqsa maksud upacara teh upacara salat dan menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Jibril. Tas kitu summa utiya tuluy disumpingan kanjeng Nabi bil mi'raji ku tangga ku taraje allazi anu ta'ruju anu naik alaihi kana ieu mi'raj naon arwahu bani Adam pirang-pirang ruhna bani Adam. Falam taro maka teu ningali sal khalaiku pirang-pirang makhluk ahsanan leuwih alus minhu tibatan itu mi'raj lahu eta tetep pikeun itu mi'raj tangga teh mirqatun ari hambalan-hambalan min fiddatin tina perak wa mirqatun jeung hambalan-hambalan min dahabin tina emas
wa huwa jeung ari itu mi'raj min jannatil firdausi tina surgana firdaus. Beres salat dina caket batu badag barabat ngabaran nyai ka langit aya tangga nyata mi'raj teh ngawitan. Setiap tahapan tetean-teteanana tangga gini aya tetean-teteanana aya nu terbuat tina emas jeung terbuat tina perak. Eta teh biasana mah sebetulna mah lain tempat jasad, tapi tempat ruh. Lamun urang kebetulan ke jadi ahli surga, naik ka langit. Tak kadinya urang ngaliwatna. Ruh urang teh ka langit make eta. Tapi keur harita mah teu dianggo ruh hungkul, tapi dianggo jasadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo mi'raj. Maka di tengahna aya palebah dalam kurung alladzi ta'ruju alaihi arwahu bani adam ail mu'minina inda khurujiha minal badan halatal maut ta'ruju alaihi ilal jannah fa huwal jasad allan nabiyyu khassah wa li arwahil mu'mina amma. Jeung aya hadis deui kemungkinan Palestina teh akan menjadi sebagian potongan-potongan tanah-tanah akhirat. Maka ketika Rasulullah Mi'raj pun dimulai nanti Palestina atau bahasa nate Syam, bumi Syam. Wa huwa min jannatil firdausi munaddun anu ditaretes bil lu'lu'i kumutiara an yaminihi tibelah katuhun itu Mi'raj. An yaminihi eta tetep ti katuhun itu mi'raj malaikatun ari pirang-pirang malaikat. Wa an yasarihi jeung ti kencaeunana itu mi'raj malaikatun ari pirang-pirang malaikat. Fasa'ida teras naik saha Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril jeung Jibril hatta tahaya sehingga dugi paragat itu kanjeng Nabi jeung Jibril ila babin kana lawang min abwabis samai tina pintu-pintu langit. Min abwabis samai dunya tina pirang-pirang pintu langit dunia. Maksud langit dunia teh langit anu pangdeukeutna ka dunia. Berarti langit kahiji. Yuqalu anu diucapkeun lahu pikeun ieu babun min abwabis samai dunya naon babul hafazah wa alaihi jeung eta tetep kana itu babun teh malaikat malakun ari aya malaikat yuqalu namian lahu pikeun itu malak sa Ismail malaikat Ismail wa huwa jeung ari itu malaikat Ismail sahibu samai dunya penjaga langit dunia yaskunu anu cicing itu malaikat Ismail al-hawa di awang-awang. Lam yas'ad naik itu malaikat Ismail ila sama'i ka langit qatun sama sekali. Walam yahbit jeung teu turun itu malaikat Ismail alal ardi ka bumi qatun sama sekali. Illa yauma mata kajaba dina poean wafat saha nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna masuk eta tanggana teh naik ku sorangan. Lebih daripada lift, geleser maju. Jadi Rasulullah teu kudu nete, maju ku sorangan. Lain eskalator. Eskalator mah bari maju nya bisa nete, teu ieu mah naik diangkat. Eta Mi'raj ayat 10 hambalan. Hambalan pertama ke langit, pertama sadayana ge sampai ke langit. Sampai ke 10 tingkatan ke Rasulullah Isra Mi'raj. Eta langit dunia di tengahna ila kata faidatun as-sama'u dunya kila innaha min dahabin langit dunia didamelna tina emas wa maghalikuha kunci-kunci tulak-tulakna eta sama'u dunya minan nuri tina cahaya wa papatihuha ari kunci-kuncina itu sama dunia ismullahil azam eta jenengan Allah anu agung. Menurut hadis jarak dunia ke langit teh sabaraha tahun 500 tahun. Berarti Neil Armstrong mah teu nepi. Teu pernah dihendak ku malaikat Ismail mah. Encan nepi soal encan nepi ka luhur. Wa bayana yadaihi jeung eta tetep
antara payunan itu malaikat Ismail sabuna alfi malakin ari ayat 70.000 malaikat ma'akulli malakin eta tetap sartana saban-saban malaikat jundun ari ayat tentara minal malaikati ti pirang-pirang malaikat sabuna alfi malakin tegesna 70.000 malaikat deui fastaftaha tuluy nyuprih mukakeun sah Jibril malaikat Jibril babas samai kana lawang langit pintu langit kila ditaroskeun man hadza man adisaha hadza ieu teh qala ngawaler Jibrilun ari kaula eta Jibril kila ditaroskeun deui wa maka jeung ari saha maka tetep sartana anjeun qala jorkeun Jibril Muhammadun ari sarta kuring eta Muhammad kila ditaroskeun deui wa qad ursila jeung hanya tagis diutus saelai kanjing nabi wa fi riwayatin wa buitsa jeung naha geus diutus saelai kanjing nabi qala ngawalar itu Jibril na'am sumuhun kila dicarioskeun dikatakanlah kata-kata sambutan marhaban bihi wa ahla habba hayyahullah min akhin wa min khalifah marhaban bagia teuing bika kanjing nabi wa ahlan jeung wilujeng sumping haya muga ngamulyakeun kanjing nabi sallallahu Gusti Allah min akhin tina pendak jeung wargi wa min khalifatin jeung ti khalifah pemimpin atau pengganti fa ni'mal akhu fa ni'ma mangkaduh para alusna saha al akhu dulur wa ni'ma jeung duha para alusna saha al khalifatu pengganti wa ni'ma jeung duh para alusna sal maji'u anu datang maksusna dibuang ari nu dipuji eta kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan itu lain pertanyaan terkenal, pertanyaan wano. Ari urang pelak jeung jalma geuning na ondangan, ih geuning aya maneh jeung saha ka dieu. Tos lilacan. Lain berarti teu wau tapi naon bakat geus wano. Datas tadi pendak malaikat kawal ka Jibril mah sadagi karnaleun. Ka Rasulullah kenalin da tadi tos berjamaah di Masjidil Aqsa. Wa ni'mal maji jaa anu geus datang itu maji. Fa futiha maka dibukakeun itu bab pintu lahum pikeun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Jibril. Falamma khalaso tuluy samang-samangsa geus dugi geus beres itu Jibril jeung kanjing Nabi lebet faizan tadi nalika khalaso fiha tetap di itu sama dunya Adamu ari Nabi Adam alaihi salam wa huwa sareng ari Nabi Adam abul basyari eta bapakna manusia kahayati seperti tingkah kayaana itu Adam yauma khalaqa dina poean nyiptakeun ku Nabi Adam sallallahu Gusti Allah taala ala suratihi netepan kana bentukna Adam Nabi Adam teh kalau pernah jeung kanjing Nabi bentukna sakumaha keur diciptakeunana di tengahna aya palebah kurung ala surati suratu Adam la taghayyar bi syai'in minal bayadil musarraba bil humra teu barobah warna kulit bodasna jeung beureumna wal hasanin wan nadara ginding jeung moncorongna wal muradu bil hayati tuli wal urdi wa tuluhu jangkung Nabi Adam adalah 60 siku ari sasiku teh 45 cm berarti hampir 30 meternya hampir satower wa urduhu jeung ari rubakna lebarna Nabi Adam sabuna azra'in eta 7 siku berarti 7 siku 45 sentian hampir 3 meteran 3 meter setengahan 3 meter lah padagnya nah jadi sakieu ini urangnya ai bizra'ina kusiku urang sadaya la bizra'ihi lain kusiku Nabi Adam atuh kusiku Nabi Adam tambah jangkung deui ala surati torodu diasongkeun alih ka Nabi Adam sa arwahul anbiya pirang-pirang ruhna para nabi wa dzurriyyat tihi jeung pirang-pirang ruh turunan Nabi Adam al mukminan iman sadaya
Fayaqulu maka ngucapkeun Nabi Adam ruhun thayyibah ruh anu alus wa nafsun thayyibah jiwa anu alus ij'alu kudu ngajadikeun maneh kabeh kana eta ruh fi illiyin di illiyin ruh ditemong-temongkeun ruh para nabi jeung turunkan Nabi Adam ditemongkeun ka Nabi Adam maka cenah ge lamun urang geges maot catatan amal anak-anak urang ge bakal ditembongkeun ka urang. Meureun keur bunga milu bunga, lamun maksiat milu sedih. Sabalikna fayaqulu maka ngucapkeun ruhun thayyibah wa nafsun thayyibah ij'aluha fi illiyin. Summa turadu tu diasongkeun deui alaihi ka Nabi Adam saha arwahu dzurriyyatihi pirang-pirang ruh turunan Nabi Adam al-kufari anu kafir. Wayaqulu maka ngucapkeun Nabi Adam ruhun khabithah ari ruh eta ruh anu kotor wa nafsun khabithah jeung jiwa anu kotor ij'alu kudu ngajadikeun anjeun kana eta ruh fi sijjin dina nalika sijjin wara'a jeung ningali kanjing Nabi an yaminihi teu belah katuhun kanjing Nabi punten wara'a jeung ningali kanjing Nabi an yaminihi teu belah katuhun Nabi Adam aswadatan kana anu hideung wababan jeung kana hiji pintu yakhruju anu kaluar minhu tina tu baban naon rihun thayyibatun ambe anu seungit wa an shimalihi jeung ningali teu belah kencaeun Nabi Adam aswadatan kana anu hideung wababan jeung kana hiji pintu yakhruju anu kaluar minhu tina tu baban naon rihun ambe khabisatun anu goreng muntannatun anu bau faizan nazara maka di mana-mana ningali Nabi Adam kibala yamini ka belah katuhun Nabi Adam duhika tasri itu Nabi Adam wastabsyara jeung bungah Nabi Adam wa iza nazara jeung di mana-mana ningali Nabi Adam kibala shimali ka belah kencana Nabi Adam hazana nalangsa Nabi Adam wa baka jeung nangis Nabi Adam pasallama teras maoskeun salam alaihi ka Nabi Adam saha nabi kanjing Nabi farodda teras ngajawab Nabi Adam alaihi salam alaihi ka kanjing Nabi assalamu kana salamna tuma qala teras nyaurkeun Nabi Adam marhaban bil ibni saleh bagia teuing pendak jeung putra anu saleh wan nabi saleh jeung nabi anu saleh faqala maka nyaurkeun saha nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam man haza ari saha eta ieu teh ya Jibril qala nyaurkeun Jibril hadza ari ieu teh abuka teh bapa anjeun Adam tegasna Nabi Adam wa hadhil aswadah jeung ari ieu anu hideung nasmun eta turunan nasmu banihi eta turunan putra-putrana Nabi Adam fa ahlul yamin maka ari ahli anu belah katuhu minhum tina aswadah ahlul jannati eta ahli surga paingan Nabi Adam sok senyum lamun ningali ka belah katuhu si horeng teh ahli surga wa ahlus shimali jeung ari alusima ari ahli belah kenca minhum tina itu aswadah ahlun nari eta ahli neraka fa iza nazara mangka di mana-mana ningali Nabi Adam qibala yamini ka belah katuhu Nabi Adam dhahika tasri Nabi Adam wastabsyara jeung bungah Nabi Adam wa idza nazara jeung di mana-mana ningali Nabi Adam qibala shimalihi kana belah kenca Nabi Adam maka nangis Nabi Adam wa hazana jeung nalangsa Nabi Adam wa hadzal babu jeung ari ieu pintu allazi anu an yaminihi ti belah katuhun Nabi Adam babul jannati eta pintu surga iza nazara di mana-mana ningali Nabi Adam man kajalma yadkhulu anu lebat ieu manhu kana itu bab min dzurriyyati turunan Nabi Adam dhahika tasri Nabi Adam wastabsyara jeung bungah Nabi Adam wal babu jeung ari pintu alladzi anu an shimali tina kenca Nabi Adam babu jahannama eta bab pintu neraka jahannam iza nazara di mana-mana ningali Nabi Adam man kajalma yadkhulun asub itu man hu kana itu babu jahannam min dzurriyyatihi ti turunan Nabi Adam maka tah nangis cerik Nabi Adam wa hazina jeung nalangsa Nabi Adam sumamado teras ngalewat kanjing Nabi haniyatan sakedap fawajada teras mendakan kanjing Nabi
akilir riba ka pirang-pirang nu ngadahar riba wa amwalal yatama jeung ngadahar pirang-pirang harta anak yatim wa zunata jeung ka pirang-pirang tukang zina wa guerohum jeung kasalianti akilir riba wa amwalal yatama wa zunah ala halatin tepan kana tingkah syaniatin anu goreng binahwi ma kalawan gambaran perkara taqaddama geus ti heula itu emak umpamaana geus dipayun diterangkeun nya tukang anu ngadahar riba kokojaya dina lautan darah di tenggoran anu tukang zina ngadaharan daging atah wasna jeung leuwih goreng selesai Rasulullah di langit pertama naik ke langit kedua. Menurut para ulama naik na Mi'raj teh 40 tangga. Maka sebagai gambaran ke Rasulullah yuswana 10 tahun deui eta teh. Harita ke 11 tahun di langit pertama pendak jeung Nabi Adam, ai Nabi Adam diusir ti surga, berarti Nabi Rasulullah ge rek ngalaman di mana? Diusir ti kota Mekah. Nyaeta kudu hijrah ka Madinah. Ila sama itsaniyah summa su'ada teras naik kanjing Nabi ila sama itsaniyah ka langit anu kadua fastaftaha teras mukakeun sah Jibril malaikat Jibril faqila maka dicaritakeun man hadza ari ieu ari saha eta ieu teh qala nyaurkeun Jibril eta Jibril lamun ditanya saha ulah nyebutkeun abdi sebutkeun ngaran seperti halna Jibril saha ieu teh saur Jibril kaula Jibril kila ditaroskeun deui waman ma'aka jeung ari saha eta tetep sartana anjeun qala ngajawab Jibril Muhammadun eta Muhammad kila ditaroskeun deui au qad ursila nah hanya tegas diutus saha ilaihi kanjing Nabi qala ngajawab Jibril na'am sumuhun kila dicarioskeun marhaban bihi wa ahla marhaban bagia teuing bi ka kanjing Nabi wahlan jeung wilujeng sumping hayya muga ngamulyakeun ka kanjing Nabi sallallahu Gusti Allah min akhin bagia ti ayana dulur wa min khalifatin jeung ti ayana khalifah pemimpin fa ni'ma duh para alusna saha al akhud dulur wa ni'ma jeung duh para alusna saha al khalifatu pengganti wa ni'ma jeung duh para alusna saha al maji wa nusumping jaa anu datang itu maji paputiha teras dibukakeun sahalahuma pikeun itu malaikat Jibril sareng kanjing Nabi falamma khalasatul samang-samang sadugi Jibril sareng kanjing Nabi ka langit kadua antara langit jeung langit jarakna perjalanan 500 tahun saur dina hadis Rasulullah iz huwa dina nalika geus dugi iz huwa ujug-ujug ari kanjing Nabi bibnil khalah eta pendak jeung putra bibi Nabi Isa bin Maryam. Isa bin Maryam tegasna Isa bin Maryam. Wa Yahya bin Zakaria jeung Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa jeung Nabi Yahya teh masih keneh wargi. Nabi Isa putrana Siti Maryam. Ari Siti Maryam diasuhna diurusna ku saha? Ku Nabi Zakaria. Tah Yahya teh putra Nabi Zakaria. Ari Siti Maryam ka Nabi Zakaria teh kamamangna berarti putra kapi incu jeung kapi anaknya gitu. Maka Ibnu Khalah saur Rasulullah teh nyebatna teh Zakaria. Wa Yahya bin Zakaria sabihun anu sarupa anu nyarupaan sahadu masalah sayjina itu ibnai Khalah dua putra bibi bisahibihi ka baturna itu ahad bisiabihi kalawan bajuna itu Nabi ibnai Khalah atau Nabi Isa jeung Nabi Yahya wa sya'rihi jeung rambutna itu Nabi Isa jeung Nabi Yahya eta Nabi Isa jeung Nabi Yahya wajahna acukna pakaianana hampir mirip-mirip wa ma'ahum jeung tetep sartana Nabi Isa jeung Nabi Yahya nafarun ari golongan min qaumi tina kaumna Nabi Isa jeung Nabi Yahya
Wa izan jeung dina nalikana ari itu ma'ahu manafarun Isa ay Nabi Isa mah ja'dun eta anu galing rambutna marbuun anu sembada dedeganana yumilu anu condong itu Nabi Isa ilal humrah kana semu beureum wal bayadi jeung kana bodas sibtar ra'si anu galing rambutna ka'annama kharaja kaya keluar Nabi Isa min dimasin ti WC aya hamamin tegasna mah ti WC sibuhu ari sarupana Nabi Isa bi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ka Urwah bin Mas'ud As-Saqafi saur Rasulullah pasallama terasnya ucapkeun salam alaihi maka itu Nabi Isa jeung Nabi Yahya saha Nabi kayung Nabi sallallahu alaihi wasallam farodao tuluy ngajarawa bitunu duaan alih ka kanjing Nabi assalamu kana salamna summa qala teras ngawaler ngucapkeun itu duaan marhaban bil akhi salih bagi teuing ka dulur anu saleh wan nabi saleh jeung ka nabi anu saleh wa da'au jeung ngadoakeun itu duaan lahu ka kanjing Nabi bi khairin kana kahadian. Di langit kedua Rasulullah pernah sang Nabi Isa. Ai Nabi Isa teh pernah diisukeun bahwa Nabi Isa pernah geus dibunuh ke orang-orang Nasrani. Padahal mah ku Allah diangkatkeun ka langit. Nu dibunuh mah lain Nabi Isa tapi sarupa Nabi Isa disebutna Yudas. Yudas mah dibunuh. Ta Rasulullah ge bakal menang fitnah di tahun kedua bahwa Rasulullah geus terbunuh padahal mah henteu terbunuh. Ke waktu perang Uhud waktu perang Uhud ketika mendengar bahwa Rasulullah terbunuh aya semakin gigih aya semakin melemah Nabi lagi geus maot aya anu kitu summa sa'ada teras naik deui kanjing Nabi la samai salisati ka langit anu katilu pastaftaha tuluy nyupri mukakeun maksudna minta tolong supaya dibukakeun sahal Jibril malaikat Jibril kila ditaroskeun wa man hadza ari saha ieu teh qala ngajawab Jibrilun ari kaula ta Jibril kila ditaroskeun deui wa man ma'aka jeung ari saha tetep satana anjeun qala nyaurkeun Jibril Muhammadun eta Nabi Muhammad kila ditaroskeun deui aqud ursila na geus diutus saile kanjing Nabi qala ngawar Jibril na'am sumuhun kila dicarioskeun marhaban bagja teuing bika Kanjeng Nabi wa ahlan jeung wilujeng sumping hayya muga ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah min akhin ti dulur wa min khalifatin jeung ti pamimpin fa ni'ma duh para alusna sahal akhu dulur wa ni'ma jeung duh para alusna sahal khalifatu pamimpin wa ni'ma jeung duh para alusna sahal majinu datang jaan atas datang itu maji paputiha mangka dibukakeun sahalahuma itu malaikat Jibril sareng kanjing Nabi falamma khalasa tuluy samang-samang sadugi itu Jibril sareng kanjing Nabi izan tahdiran nalikana itu khalasa huwa ari kanjing Nabi bi Yusufa eta pendak sareng Nabi Yusuf alaihi salam wa ma'ahu jeung tetep sarta Nabi Yusuf naparun ari aya golongan min qaumi ti kaum-kaum Nabi Yusuf Wasallama teras mauskeun salam kanjing Nabi alaihi ka Nabi Yusuf. Faroda teras ngajawab Nabi Yusuf alaihi ka kanjing Nabi assalama kana salamna. Summa qala teras nyaurkeun Nabi Yusuf marhaban bagia teuing bil akhis salih pendak jeung dulur anu saleh wan nabiyyi salih jeung nabi anu saleh. Wada'a jeung ngadoakeun Nabi Yusuf lahu ka kanjing Nabi bi khairin kana kahadian. Wa izan jeung dina nalikana itu pendak jeung Nabi Yusuf huwa ari itu Nabi Yusuf qad ungto etanya tagis dipasihan Nabi Yusuf satul hasani kana setengahna kakasepan wa fi riwayatin jeung tetepna ji riwayat mah ai Nabi Yusuf teh ahsanuma eta pangalusna perkara khalaqan geus ciptakeun sa Allah Gusti Allah qad fadala nyata geus nunggulan itu Nabi Yusuf annasa ka jalma-jalma bil hasani kana kasepna kal qamari sapertikeun bulan lailatul badri na peutingan purnama ala sail kawakibi ngelehkeun kana pirang-pirang bintang urang mah bintangnya
Lamun aya bulan mah geus teu katingali bintang mah. Lamun urang aya Nabi Yusuf geus kasilap ku Nabi Yusuf. Qala nyaurkeun man hadza ya Jibril. Qala nyaurkeun kanjing Nabi man ari sahada ieu teh ya Jibril. Qala ngajawab Jibril akhuka ari ieu eta dulur anjeun Yusuf tegasna Nabi Yusuf. Katilu pendak sareng Nabi Yusuf alaihi salam. Summa su'ida teras naik deui kanjing Nabi la sama'ir rabiah ka langit anu kaopat pastataha tuluy nyupri mukakeun sa Jibril malaikat Jibril kila dicarioskeun man hadza ari saha ieu teh qala nyaurkeun sa Jibril qala nyaurkeun Jibrilu ari kaula ta Jibril kila ditarioskeun deui waman jeung ari saha maka tetep sartana anjeun qala nyaurkeun Jibril Muhammadun eta Nabi Muhammad kila dicarioskeun deui aqud ursila atawa nah geus diutus saha ilahi kanjing Nabi Muhammad qala na'am qala nyaurkeun Jibril na'am sumuhun kila diucapkeun marhaban bihi wa ahla marhaban bagia teuing bihi ka kanjing Nabi wa ahlan yang wilujeng sumping hayya muga ngamuliakeun ka kanjing Nabi sallallahu Gusti Allah min akhin pendakna ti dulur wa min khalifatin jeung ti pengganti atau ti pemimpin fa ni'madu para alusna sal akhwargi wa ni'ma jeung para alusna sal khalifatu pemimpin wa ni'ma jeung para alusna sal maji anu datang jaa anu geus datang itu maji wa futiha maka dibukakeun sahalahuma pikeun itu Jibril sareng kanjing Nabi falamma khalasa tulus samang-samangsa geus dugi kanjing Nabi jeung Jibril izan tahdina nalikana khalasa huwa ari kanjing Nabi bi Idris eta pendak sareng Nabi Idris alaihi salam qad rafa'an nyata geus diangkatkeun sallallahu Gusti hukad Idris saha Allah Gusti Allah makanan kana tempat alian anu luhur wasallama teras ngucapkeun salam kanjing Nabi alaihi ka Idris faradda teras ngajawab Nabi Idris alaihi ka kanjing Nabi assalamu kana salamna summa qala teras nyaurkeun itu Nabi Idris marhaban bagia teuing bil akhi salih kadulur anu saleh wan nabi salih jeung nabi anu saleh summa da'a teras ngaduakeun malaikat Nabi Idris lahu ka kanjing Nabi bil khairin kana kahadean Nabi Idris termasuk ngawitan ayana nulis ke zaman Nabi Idris mulai ayana sendal ke zaman Nabi Idris mulai ayana baju ke zaman Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris tos aya di surga ayeuna tentang kisah masuk surga Nabi Idris di tengahna aya falabah rafa'ahu Allahu makanan aliyah khassahu bizalika lima qila menurut penjelasan tina sarahna innahu rufi'a hayyan di sama'ir rabi'ah Nabi Idris pertama diangkatkeun ka langit kaopat melalui kekuatan malaikat anu penjaga pikeun ngatur matahari eta Nabi Idris teh eta malaikat teh ngajadikeun teman CS na sadiqan Nabi Idris ari barang tos kitu li annahu sa'ala ayat wa lahu ayyu khafifa lahu saqla hamliha Nabi Idris memohon kata malaikat supaya diangkatkeun jeung supaya hampa ngangkatkeun Nabi Idris akhirna diijabahnya sampai ke langit kaopat barang tos diangkatkeun kalawan izin Allah Nabi Idris nyuhunkeun ka Allah hayang asup ka surga saur Allah taala teh moal bisa ka surga lamun sareng ngasaan heula maut akhirna Nabi Idris nyuhunkeun hayang maut faqabadahu Israil ku Israil di mautan ari barang geus kitu summa yahullah geus di mautan mah dihirupkeun deui ku Allah Israil mah bingung da teu bisa ngahirupan bisa ge mautan wa talaba ayyaronar barang geus dihirupan teh hayang ningali neraka ku Allah taala ditinggalikeun kana neraka geus beres ningali neraka hayang ningali surga ku Allah taala ditinggalikeun ka surga falamma dakhala jannah qila lahu ukhruj barang geus asup ka surga diwalor diperintahkeun qila lahu ukhruj buru keluar
faqala la akhruju qad mutu wa ra'aitun nar wa dakhaltul jannah kuring mah moal keluar soalna qad mutu maut geus ngalaman ra'aitun nar kana neraka geus ngalaman ayeuna geus di surga wa man dakhalaha ba'da mautihi la yakhruju minha lamun jalma geus asup ka surga bari geus maot moal bisa keluar deui da geus maot ya. Akhirna ti harita fazanallahu lahu fil maqami fiha diizinan ku Allah pikeun calik di surga faqad rufi'a fi hayatihi makanan aliyah Nabi Idris geus ditempatkeun Allah di tempat anu luhur. Itulah kisah singkat Nabi Idris. Satrasna summa sa'id ida tras naik di kanjing Nabi sang Jibril ila sama il khamisah ka langit anu katujuh fastabtaha tuluy nyupri mukakeun sa Jibril kila dicarioskeun man hadza ari saha ieu teh qala ngawal Jibrilun ari kaula eta Jibril kila ditarioskeun dewa man ma'aka ari saha tetep sartana anjeun qala ngawal Jibril Muhammadun ari sarta kaula eta Muhammad kila diucapkeun deui aku ursila atawana hanya tagus diutus ilaina itu Nabi Muhammad qala ngawal Jibril naam sumuhun kila diucapkeun marhaban bihi wa ahla bagiating ka kanjing Nabi wa ahlan jeung sumping hayya muga ngamuliakeun wa kanjing Nabi sallallahu Gusti Allah min akhin bagia tina penak jeung dulur wa min khalifatin jeung tina pamimpin fa ni'ma duh para alusna sahal akhu dulur wa ni'ma jeung duh para alusna sahal al khalifatu pamimpin wa ni'ma jeung para alusna sahal maju anu sumping jaa anu geus datang itu maji fa futihat ras dibukakeun salahuma pikeun Jibril sareng kanjing Nabi falamma khalasa tuluy samang-samang sadugi Jibril sareng kanjing Nabi ka langit kalima faizan tadina nalikana itu khalasa huwa ari Jibril sareng kanjing Nabi huwa ari kanjing Nabi biharun eta pendak jeung Nabi Harun wa nisfu lihiyati jeung ari satengah janggotna Nabi Harun baydaun eta nu bodas wa nisfuha jeung satengah deuna itu lihya saudau eta anu hideung takadu anu hampir itu lihya tadribu dugi itu lihya huka Nabi Harun ila surrati kana bujalna Nabi Harun mintu lihatina panjangna itu lihya eta Nabi Harun mah janggotna nu luhurna bodas nu handapna hideung naon sababna sabab dicepeng waktu ambekna marahna Nabi Musa alaihi salam pedah kaum-kaum Nabi Musa kalah nyerembah berhala kagah Nabi Musa nya janggot hideung jadi bodas lamun urang hayang jadi bodas kudu capak entah Nabi Musa. Kulit hideung jadi bodas. Aduh. Bodas biasa mah halus beungan ieu bodas ieu nya. Mintu lihat. Wa halu sareng wa haulahu jeung tetep sakurilingeunana Nabi Harun kaumun ari aya kaum Bani Israil ti Bani Israil. Wa huwa sarang ari Nabi Harun yakus eta keur macakeun kisah itu Nabi Harun alaihim ka ieu kaum fasallama teras maoskeun salam kanjing Nabi alaihi ka Nabi Harun faradda teras kajawab Nabi Harun alaihi ka kanjing Nabi assalamu kana salamna summa qala teras ngucapkeun Nabi Harun marhaban bagiating bil akhis salih penak jeung dulur anu saleh wan nabi saleh jeung nabi anu saleh summa da'a terus ngadoakeun Nabi Harun lahu ka kanjing Nabi bi khairin kana kahadian faqala mangka nyaurkeun kanjing Nabi naroskeun man haza ari saha ieu teh ya Jibril qala ngawaler itu Jibril hada ar-rajulu ari ieu lalaki al-muhabbabu eta dipika cinta fi qaumi kaumna itu si rajul Harun bin Imran tegasna Nabi Harun bin Imran Summa sa'ida teras naik deui kanjing Nabi sareng Jibril ila sama Isa disa kalang tagenep. Fastabtaha tuluy nyupri mukakeun sa Jibril. Kila ditaroskeun man hadza ari saha ieu teh
Qala ngajawab Jibrilu ari kaula eta Jibril. Kila ditaroskeun deui waman ma'aka ari saha tetep sartana anjeun. Qala nyaurkeun Jibril Muhammadun eta Nabi Muhammad. Kila diucapkeun deui ditaroskeun deui au qud ursila atawa na hanya tegas diutus saire ka Nabi Muhammad. Qala ngajawab Jibril na'am sumuhun. Kila diucapkeun deui marhaban bagjat teuing bihi pendak jeung kanjing Nabi wahlan jeung lujung sumping hayya muga ngamulyakeun ka kanjing Nabi sallallahu Gusti Allah min akhin bagiat tina pendak jeung dulur wa min khalifatin jeung tina pendak jeung pamimpin fa ni'madu para alusna sal akhu dulur wa ni'ma jeung nu para alusna sal khalifatu pamimpin wa ni'ma jeung nu para alusna sal maji anu sumping jaa anu geus sumping itu maji fa futiha tuluy datang dibukakeun punten sahalahumma itu Jibril kanjing Nabi faja'ala maka tumandang kanjing Nabi yamurru eta ngaliwat kanjing Nabi bin nabi ka nabi wan nabiyina jeung ka pirang-pirang para nabi di langit kagenap ningali para nabi jeung nabi-nabi nu sanesna ma'hum eta tetep sartana nabiyyin ar-rahtu ari golonganana wan nabiyyu jeung ngaliwat wan nabi jeung ngaliwat ka nabi wan nabi jeung para nabi mahum tetep satana itu rahtun alqaum ari kaum-kaum wan nabi jeung ngalangkung ka nabi wan nabi jeung ka nabi lasa nutayalah mahum satana itu nabi sahadun saurang oge barang keur ngalangkung ternyata para nabi benten-benten kaumna ayeun rahtun ayeun rahtun mah golongan saeutik antara 1 sampai 10 umpaman ari kaum mah seueur pisan aya ditu tanpa laisa ma'hum ahad seorang oge summa marot teras ngalangkung kanjing Nabi bisawadin kana golongan azimin anu gede saddan nutupan itu sawadin al ufuqa kana pajajahan faqala maka nyarios kanjing Nabi man hadzal jam'u man arisaha hadzal jam'u ieu golongan loba teh kila dicarioskeun Musa eta Nabi Musa wa qaumu jeung kaum Nabi Musa berarti kaum Nabi Musa seueurnya minuhan pajajahan kaum tuh walakin irfa jeung tapi aku ngangkatkeun anjeun rosaka kana mastaka anjeun fa idzan tahdina nalikana itu irfa rosaka huwa ari kanjing Nabi bisawadin eta ningali anu golongan azimin anu gede qad sadda anu nyata nutupan itu sawadin azim al ufuq kana pajajahan mindal janibi tibelah dieu wa mindal janibi jeung tibelah ieu pakila mangka diucapkeun lahu kanjing Nabi haula'i ari ieu teh ummatuka eta ummat wasiwa haula'i jeung salianti itu ummat sabuna alpan ari 70.000 malaikat saat 70.000 jalmi umat Rasul yadkhuluna anu bakal lebat itu sabuna alfan al jannata ka surga bi ghairi hisabin kalawan tanpa hisaban falamma khalaso terus samang-samang sadugi kanjing Nabi di langit kagenap sareng Jibril faizan tajanalikana khalaso huwa ari kanjing Nabi bi Musa eta pendak sareng Nabi Musa bin Imran rajulin tegas nama hiji lalaki Adama rajulin tegas lalaki adimin anu bodas semu beureum tualin anu jangkung kaannahu kaya-kaya itu Nabi Musa min rijalin ti pirang-pirang golongan sanuah min rijali sanuah ti pirang-pirang lalaki golongan sanuah kasiri sya'ri anu loba rambutna berarti gibal laukana lamun kabuktosan alaihi ka Nabi Musa naon komisoni 2 baju kurung lana piza bakal tembus nobros naon sa'ruhu bulukna Nabi Musa dunaha ka muma kana sahana purana itu komisoni gagahna Nabi Musa lamun keur ambek bakal tobros bajuna fasallama teras macakeun salam alaihi ka Nabi Musa sa Nabi kanjing Nabi farodda teras ngajawab Nabi Musa alaihi ka kanjing Nabi assalamu kana salamna
Summa qala terus ngucapkeun Nabi Musa marhaban bil akhis salih bagi teuing pendak jeung dulur anu saleh wan nabi salih jeung nabi anu saleh. Summa da'a terus ngadu angkeun Nabi Musa lahu ka kanjing Nabi bi khairin kana kahadian. Wa qala jeung ngucapkeun Nabi Musa yaz'amun nasu anni akramu bani Adam. Yaz'amu nyangka sahana jalma-jalma anni kana sesuna kaula akramu bani Adam eta pangmulyana turunan anak Adam alallahi munggu Allah min hadza tibatan ieu kanjing Nabi Muhammad bal huwa balik tari Nabi Muhammad akramu eta pangmulyana alallahi munggu Allah minni tibatan kaula akramu eta leuwih mulya munggu Allah minni tibatan kaula. Falamma jawaza terus samang-samang ngaliwat ngalangkungan ka Nabi Musa saha Nabi kanjing Nabi baka nangis itu Nabi Musa. Pakila mangka dicarioskeun lahu ka Nabi Musa ma yubkika mari naon yubki anu matak nyerikeun ieu maka ka anjeun. Qala ngucapkeun Nabi Musa abki ceuri kaula li anna gulaman karna hiji bujang pemuda Bu Isan diutus itu gulaman min ba'di sabada na kaula yadkhulu labat itu gulaman aljannata ka surga min ummati itu umatna itu gulam aksaru kalawan leuwih loba mimman tibatan perkara yadkhulu anu asub itu man aljannata ka surga min ummati ti umat kaula pangna ceurik teh kagagas umat Rasulullah leuwih loba nu asup ka surgana tibatan umat Nabi Musa. Yaz'amu nyangka sahabat Bani Israil anni kana saestuna qaul akramu bani Adam eta pangmulyana turunan anak Adam. Wa hada jeung ari kanjing Nabi ge rajulun eta hiji lalaki min bani Adam ti turunan anak Adam khalafa anu senggagantian kanjing Nabi nika kaula fi dunya di dunya wa ana jeung ari kaula fi ukhra di anu sejena wa ana jeung ari kaula falau annahu mangka saestuna lamun mah kanjing Nabi fi nafsi nadirina kanjing Nabi lam ubalitah marduri kaula walakin ma'ahu tetapi tetap sartana kanjing Nabi ummatuhu ari ummatna kanjing Nabi. Alhamdulillah selesai kajian kitab Bainama. Alhamdulillahirabbil alamin.